nyana langsung kieu bae maningan aing jadi lemah bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia gitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakan aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pemajikan aing kahirupan anakku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia merer tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon nyana langsung kieu bae Ki Jamal di mana aja kieu babaturan aing jeung kieu aing aduh jadi kos ieu paingan jeung yana sakti laleugitan paingan jamaah laleugitan paingan teu boga naon tablet naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya hiji jelema awewe beuh luar biasa dedeuna ka anak teh hayang boga anak begitu lahir ke alam dunia pas ini jeung salakina bapana urang bunga jasa boga anak lalaki emang ieu kahayang urang ngaranan benu bagus supaya jadi kiai bagus atuh hayu urang ngaranan Badruddin iya Karim aya di dieu Badrus Salam ieu mah Badruddin bulan agama dengan harapan agama kasinaran ku manehanana di mana aya popoek bisa nyinaran di mana aya karicuhan bisa nyinaran di mana aya karurupat bisa nyinaran yuk urang ngaranan Badruddin harapan supaya jadi kiai bagus jadilah di garanan Badruddin mantap guys di marhabaan geus umur 5 tahun di Sundata ya Allah harap ku bungah-bungahna sakolana maju kelas 1 2 3 sampai SD cerdas luar biasa terus di pasantren ke Masya Allah asal ngadenge talar otaknya hebat sih Masya Allah lamun yang cerdas kan aya tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidi salami mazadada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa bait amhabatir minda cician cai hujan langsung ulah kena naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah bala bapana nyeun ka Haji Pendi nyeun alhamdulillah dijieun ku jana set tabur ku bapana tabur nah dijieun brak aya nu ngihan budak diidum ku nyana atuh kos ge balukarna ieu salah minum ajur jadi kieu geus nasib berhenti di tunanya ya nyangakeun sadaya-daya teh kesalahan
cenah ge waktu nginum nak bau jengkol cenah ieu beureun tah hayang cerdas tareka hajieun masyaallah karim. Nah dingaranan budak Badrudin sakolana cerdas ya Allah ya Rabb beuh masantrenna pohara kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badrudin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet barang datang ka imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nu lain katarik nyana ku pilpres. Waduh mantap mulai nyana hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres wow naik ka panggung itu jelema di handap modal tuh sabangsa jeung Ki Jamal hidup-hidupan eta ge dititah ku Ki Nurjaya me. Masya Allah kan kabelah dieuna cak mana teh ceng Badrudin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba omong mak pengalaman mak jelema mah ulah haju naon gitu ngaranna ku uleud nya mah jang pengalaman sedangkeun jelema lamun geus ngadahar duit pamarentah beuteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kabelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beteung teh ku urang steril make bersih-bersihna filter tetep bae urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beuteung. Oh segala rupa di dahar komoditi polisi panas di polisi kayak komporan sama panas di TNI sarua oh asalnya sekadar mulai yang jelemat edek kieu bae papangi yang jelema kok teu nanya sih ka aing mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya hegae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun meureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunaheun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papira dunia ieu janu diimah ge can beak di dahar kan tiis ieu mah lain Pak Ki Jamal mah deuk sabaraji merena ji ambo budak ditotog gitu mah atuh pan geus pokona umroh lah cek kajipan nih beak sama keuntungan aing eta teh tiis tahun geus kos kitu mah wah ieu si Badrudin teh kuari masyaallah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub
ngomongnya hebat tuh tadina teu bisa jadi capetan lantaran ilu pilpres. Oh luar biasa ngeunaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah. Hubbul waton minal iman. Dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun ngeunaheun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara receh kiai kos kitu aja naon cekan kiai mah anu bisa ngabangun zahiran wa batinan cekan atuh aing sakadar kiai cicing bae mang najeng amil jurubiah bae kiai naon mah kos kitu bah ya tuh kiai mah ya kiai ya ngaranna mantak jadi kiai mah kudu masagi lamun ngomong jasa dalil Al-Qur'an hadis dan lain kalaluan murudul makin ka dieu makin nu ngadengekeun makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim-usiman usim pilkada kapake beres pilkada moal daekeun ngarugikeun usim pilgub pake beres selesai usim pilpres tas pilpres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Aduh. Beres pilkada, beres pilgub, beres pilpres, beres dapil, non dapil. Yeah. Tinggal dapil. Ya wajahna mau pilih ya namanya. Mal milih nama umur nanya udah tanya hente. Guys, ya nama guys, naon gitu garana temireng. Nah iya mah guys, beres. Tuh nu ngadengekeun. Ngaji jeung santri balik. Ngaji mingguan areueuh kabeh. Kabaheula masuk dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh geus bentar tinggal ngomong apa yang ngocoprak nyana lempang be bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadina ngasantren kan kiai lempang geus teu make sendal acan begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar barita himar teh mawa 2 karung nyanana di luhur karungna di dihandap kasih si katuhu hiji kasih si kenca hiji begitu manahanana ningalikeun kebenaran keur eureun eta ge jelema eureun sarua nu naek himar ditanya kemana ai ente dek mana atau tes di mana kula mah jelema susah cak enak pedagang dagang naon tuh dagang gandrung oh iya 2 karung gandrung kabeh lain sakarung gandrung sakarung mah batu pat maka batu abeh saimbang cak jenat ya karena seimbang mengenang mun sakarung doang itu kan mal beres cak yana bodoh cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh yana nanya bapak di mana keren amat kula ieu baheula mah kiai cek kuari ya kuari ge kiai kene sih
Atuh nuhun aduh cek nya kula kapagi jeung Kiai bunga amat dina hatena teh deuk minta doana gitu ngan moal akalah ngobrol heula Kiai mohon katika tingali ku kula ge cek nya wajahna wajah Kiai waduh waon teh jeung Ki Jamal atuh babaturan oh nya jeung ada jeung Ki Nurjaya eta deui atuh pokona jeung nukar itu masa bangsa lah kula mah Masya Allah Kiai ai Kiai ketinggali ya siap jelema majang hiji kudu boga ilmu di mana orang boga ilmu kumaha bageuna ieu model ujang ieu salah ya masa sih nyiksa kahimar emang kunaon atuh ieu kan 2 karung lusa karung ieu gandrung lusa karung batu atuh teh kan nyiksa beratin himar iya bisa imbang aya yang saimbang mah tuh mantak naon batuna piceun ieu setengah di dieu setengah di dieu jadi kan bagi 2 kan geuna tah ngagunakeun kapinteran mah kitu bener oge nya cek nya teh pinter berarti jelema ieu ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran melalui kakiayan maksudnya geus boga murid sabaraha barali cenah murid je barali aya teu jamiahan minggu ieu mah loba kuari eueuh hiji jacan geus kitu kajeuna teh malah urusan ngaji ieu nah ieu mah meureun kuari mau usaha meureun usaha naon ja pinter jasa kadang kula ge ieu jarak harti tak karung bagi 2 heueuh bener berarti kan pinter ieu boga barang-barang naon we kapinteran teh kuari digunakan beak kabeh teu bogana naon aing sendal ge teh teu gablek aing oke bangkrut Kiai lamun gitu meureun boga simpenan duit atau emas jangan aing boga simpenan mah teu kudu lelempangan ieu ge lelempangan maksud aing mah ieu kieu sugan bae aya murid-murid aing nu baheula deuleu aing susah teh nya ngagerokeun aju kadanan nyana ku merek majang ongkos bolak-balik atuh nyana gero-gerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nyana langsung kieu bae maningan aing jadi lemah bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia gitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pamajikan aing kahirupan anak ku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon nyana langsung kieu bae Ki Jamal di mana ajaknya naik babaturan aing jakieun aing aduh jadi kos ieu paingan jakna satri lalu nyitan paingan jamaah lalu nyitan paingan teu boga naon kablet naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicerekan kuno bodoh atuh ieu mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dililih ku ilmuna aing moal guru ka jelema
anu jago ngajina, jago filsafatna, jago segala rupana, tapi justru horenganan jadi nafsu mungkul tayang aing mah kajen tingkos kieu ge aing mah maning jalima bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapenta kanu sejen. Langsung gas balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wari mah kiai geus ti heula kula panderi atau kula ti heula kiai panderi teu hayang emang nu mantak teu hayang kunaon besi tepa nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa nama kadang katularan ku sia aduh kadang-kadang katularan nah katularan tina borok mah kurang bisa diomean katularan tina atil bisa diomean ke dokter katularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan didalilan geus aya dinyana dalilna dinasehatan geus aya dinyana nasehatna tetapi horeng kadeleuna bangkrut ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger mulai tanya mikir geus kieu aing lah cek kana teh datang deui ka ieu mah kiai lah mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing akhirna nyana silaturahmi ka Ki Jamal babaturan kan Assalamualaikum hei ente Badro kawan jaga dia aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate ayo milu jeung aing maksudna ceramah geus nyupiran aing sia sakjana teh sia goblok Jamal aing deuk ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia atuh hayung kege meunang saberkat-berkateun aing mah lain hayang berkat aing mah hayang bener hate kusia kunaon aing diajakan kos kieu atuh sakaji Jamal teh hayang bener hate mah boro-boro sia Badru aing ge ieu dangkal bae aing teh bisa berusaha lain teh bisa baca kitab tapi puyeng aing ge sarua datang deui nyana ka Ki Nurjaya eta jadi aing lah Ki Jamal mah teh Assalamualaikum salam oh ente Badru enak aing bari geus bau hirup maksudna antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus teu kapake aing bari nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing mun sia teu tinggal cenah aing atuh aing ge bingung ieu mah teh ka dieu aing ulah teh ka dieu we dek bilu jeung maneh Ki Nurjaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate ayo kiai kajagal bawa tah keneng aduh atuh aing mah deuk ngaji ulah tita mencet kebo goblok aing mah deuk ngaji atuh kunaon aing titah mencitan kebo teu beres atuh aduh Ki Nurjaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa lantaran kadang-kadang kebetulan dibayar ge ku aing dipencit bae neangan kana sajen sakena teh aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai
Assalamualaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhir namanya singkat da bae. Alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai saha maneh ngaran Abdi Badrudin Bekataji ku ngaran Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama kabaca ku mama nu mantak ma bapa anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyangan jagat minimal kampung eta bener aju kuari kumaha oek cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya Badrudin teh ku gerhana ke nagara jadi poe boro-boro jang nyangan jagat nyanana ge kabeuleum nyaeta tuh kumaha cenah kiai kumaha ya bieu kumaha ayo geus pokona kieu bae milu heula jeung mama di masjid. Di masjid mana mama? Di masjid Tajul Hudayu. Boga Haji Pandi di ditu. Cek kula mah teu maja masjid hareudang mama. Meureun aya sumbangan ti nagara. Si haju kaambek gitu lain deui karasana hareudang kula pasti nyaho urut kula mama kula baheula lain ditempelkeun di majlis di masjid di pondok di kabeteng-beteng pinuh ku duit dapil pinuh rusak mama aduh cek mama teh aja seukeut ieu pikiran mah alhamdulillah meureun aya ti Gusti saeutik bae aja siakon jadi gerhana kieu gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nurjaya ngajakan kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan yak cara tungtung nama jadi kos kieu belah masyaallah masyaallah geus kieu bae engke ujung-ujung nama maneh teh cicing di masjid sebab kullu syai'in yad'u setiap perkara bakal ngajakan ka anjeun ku kahayang maneh kabari teh kaajak ku urusan-urusan kegiatan negara oh masalah maneh kamari ieu kaajak ku urusan bajidor oh masalah tetapi satu saat maneh bakal digerokeun ku masjid maneh ieu kira-kira lamun neuleuh masjid kuari perasaan maneh kumaha poek kieu hayang maneh teh eta nyabak ka masjid teu hayang sugan hayang eta teh iktikaf di masjid bab dage pohoan bab iktikaf sugan atuh maneh teh pernah kadinya nyumbang boro-boro nyumbang mama kula liwat ka sisi masjid didinya loba jelema pindah jalan kula mah ka ditu di mana eta sia di Parahu aya ka masjid lamun deuk umroh aya bo hayang didoakeun hayang salamet ulah aya gangguan hay kitu mah terek umroh teh haji henteu teh ka masjid masyaallah eta mah di Amerika lain di dieu
Jadi mah leuwih parah deh mah. Tah. Geus kieu bae kuari masih kudu loba mandi we nya. Geus bae ulah eureun-eureun mandi. Geus balik ka imah. Alhamdulillah jagana kula dinasehatan ku guru nikmat biasa akhirna datang ka imah teu eureun-eureun mandi asal garing mandi kadang ngeueum kieu hampir lodoh awak cak mana teh Badru Aisyah kuari kunaon mandi bae jam meureun mandi bati baheula ge sakali dua kali ai ke panas beureun tabarrud ai kuari sia jadi kabalinger kieu ilmu sia tu gunakeun Badru teh sia teh mah santren baheula teh ieu mah ngeueum sakumaha hiji bripai kieu naon sia aya naon kula boga guru mah cek guru cita titah mandi bae tanyakeun deui coba tanyakeun mandi naon ieu beak pisan yo amuh jangan mah teu bayar coba tanyakeun guru jadi ngabodohan budak jadi ngabodohan cek dia heueuh nya jadi kos kieu cek eta kunaon akibat ngadahar duit teu beres duit ribawi di dahar duit haram di dahar kiai tinggal kiai oleng error teu connect percis suseta teu connect lah ya Allah ya Rabb nanyakeun deui Mama kalaresana mikiaina teh Mama Subki abdi teh ku mama teh piwarang mandi na ieu teh mandi teh abdi teh sabulan kaduana ieu mandi bae awak jadi pararuti kieu bahkan ieu bakona bangona geus jadi naon kitu ngaranna kararembu awak teh barari Aisyah emang mandi naon atuh mandi sakumaha perintah mama Badru ai maneh jadi bodoh maksud mandi teh istighfar ngan bahasa ahli ma'rifat mah mandi cai teh ngageroan di mana-mana orang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid ulah waka maca Quran mandi heula cai teh ngageroan lebih nu boga kuari mah teu boga can boga kuari dek di kumaha-kumaha ai can boga jeung wallahu alam sampurna wallah henteu aduh ya yang ngadahar obat kuat ge salah ngadahar jamu klingsir jahat salah gitu jauh makaning dua kita masa minggu tambah mal beres-beres pajar madu kecap nah urang teh lamun kuari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang teh lebek teh jadi doraka ketika urang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya emang di mana gitu sumber cai sadunya di Palestina di hiji batu gede di hadapan tanah tidinya ngalir ka laut ti laut disedot ka luhur ti luhur dihujankeun ka unggal nagara Palestina cai teh
sadunya ieu mantap urang lamun ngadekeun orang Palestina ku ari keur ceurik urang nginum di dieu sumber caina di Palestina Masya Allah karim ketika urang mandi ku ari sangeunahna urang Palestina keur careurik ayeuna teh cai nu kurang dipake teh di Palestina Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap nu kemana teh taha satu saat ke Gusti Allah cai tersebut batu tersebut bakal di stop ketika di stop hujan ketika hujan karasa panasna iraha tunggu memeh datang Dajjal ai Dajjal teh naon gitu maksudnya dada jeung bujal tuh nya mah ngadenge kos kitu teh teg atuh murikak dia teu boga kapan nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi teh si Badru teh akhirnya salah persepsi orang mandi teh istighfar lantaran jelema lamun mandi zahir teh bersih tina kokotor bersih tina najis bersih tina hadas jeung sajaba-sajabana korengan dan jang paranti ngebersihan kolbu ba istighfar ketika orang neuleuh masjid keur megabungun masjid haju teu daek nyumbang berarti aya kokotor di jero kolbu istighfaran gerage mulai kan eta masjid geus anggeus hanjakal aing deuk ngabangun deuk nyumbang geus anggeus nah terjadilah berarti teh can bersih teh istighfarna teh bagus tah istighfar cek guru teh horegaran maneh mah teu paham sakumaha cai bakal ngabersihan awak istighfar bakal ngabersihan kolbu mantap Kangjeng Nabi teureun saperti minimal 70 kali istighfar teh kaditu mah geus teu ka itu mulai si Badru istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullah dasar boga ilmu tadina langsung bray caang deui kuari memulai ngomong letih lemah lembut dalam masjid teh ngurucut cai mata kamari mah aing deuleu sia teh masjid kos sakumaha musuh teu hayang jeung teu katarik aing ka sia padahal ilmu aya nyaho aing keterangan masjid teh nyaho tapi ternyata horenganan ku poek hate mah masjid tinggal masjid ayeuna mah kabitan deuleu masjid teh lantaran masjid teh horenganan hiji syiar agama Allah bisa beda ayeuna mah deuleuan mata hate teh konek jeung mata ieu ketika neuleuh lapangan bola eta mah paranti main bal ketika neuleuh balai desa paranti nguruskeun SPPT ketika neuleuh di pendopo tamah paranti bupati ketika neuleuh istana paranti RI hiji ketika neuleuh majelis taklim nah ieulah paranti ngaji ketika neuleuh pondok pasantren ieulah paranti ngaji jurusan sorga ketika neuleuh masjid horeng ieu paranti takarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah cekas tah ku istighfar wa cekas lamun teh istighfar masjid tinggal masjid aya aturan nu deukeut imah ge salatna lain di masjid di imah lain di dia tapi lain di dia mah leuwih teu lah lain di dia di Cisoka kiai deui kiai deket masjid salatna di imah
oleh bejakeun ngaranna moal jaka deuleu ku kabehan ge atuh tak eta kan berarti kan dangkal hatena teu kadeuleu keistimewaan masjid, teu kadeuleu keagungan masjid, teu kadeuleu kahebatan masjid. Anu bisa deuleu keagungan kemuliaan kehebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang deuleu Masjidil Haram, deuleu tanah Mekah. Lamun kurang di deuleu ku mata zahir naon hebatna Mekah, ka dieu gunung, ka ditu gunung, ka dieu tandus, ka ditu tandus. Tatangkalan teh sapira tangkal korma hungkul di dahar ge kurang hiji dua henek. Teu beuki urang. Nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah naon kaistimewaana, tapi kaistimewaanna teh ulah dideuleu ku zahir. Jelema nu endeuk munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jeddah, malaikat geus gabeng-breng begitu datang ke perbatasan tanah haram, tanah halal. Ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat, geus didoakeun langsung dipeluk, teu karasa korenganan eta teh jang ngalunturkeun, jang ngalebur dosa. Kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan. Tah urang lamun henteu ningali kadinya keagungan Mekah teh seperti eta, Masya Allah karim. Lamun teu deuleu keagungan maknawina atuh naon artina Mekah jadi Baitullah ge sieun selfiean heran kula ge manya toab teh kieu bae Allahumma 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 cek kula teh ulah selfie atuh asal kula dikitukeun kieu deui ke jauh ti kula Allahumma 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 kukula dedo kiri Allahumma budak tolol amat sih ieu Baitullah ieu izin ke Allah cak hate tapi terus bae kegejang dokumentasi bae sakumaha bupati budak buka dokumentasi segala barang datang ke hotel tuh aya dokumen data tak kiai keur sa'i tak kiai keur toat tuh aing kunaon dipoto jang tanda cukup ku Allah baik geus teu kudu dikitu lain deui pot wah asal kieu we waduh masyaallah dikiekeun aya ieu cerita jang caritakeun ieu kula menang 2 poe da ngadoa di Baitul ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan tahap leungit sekolah teh mudah-mudahan HP leungit Gusti kula tersep jasa kula keur sa'i kula keur tawaf di kontan isuk da diajak ka ngaji urang ka masjid malah nganggunan HP leungit cakula nuhun Gusti nuhun Masya Allah makanya di Baghdad keneh tolong bantu di Baghdad kabar legit-legit di Baitullah di Mekah maksudnya ayo kerasa sih aku aing datang ka ku hari sada eueuh sakitu atuh tolol jelema keur di Baitullah ge Allahumma nyana kitu bae atuh kawala teh mah Masya Allah nah ieu ngaranna kolot odob tah si Badrul kuari mah loba istighfar Masya Allah karim kabelah dieuna boga pemikiran hirup sapoe sapeting teh 24 jam anu nyambung hate ka Allah teh sabaraha 24 jam teh nu nyambung ka Allah teh sabaraha rugi amat kamari ieu 15 tahun aing hancur-hancuran poho ka Gusti Allah boro-boro keur di luar salat keur di jero salat ge poho ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti tah ieulah nyambung deui nyana ka Gusti Allah
urang lamun direnungkeun ku urang 24 jam nu tersambung hate urang sabaraha menit sabaraha jam ka Gusti Allah anu henteu nyambung ka Gusti Allah rugi berarti bakal dihisab urang ku teu nyambungna ka Gusti Allah. Nah renungkeun ku urang masyaallah meureun eueuh sajam-sajam acan nu ku urang pake salat 5 waktu sawaktu keur carita 10 menit be berarti kan 50 menit teh sajam tina 24 jam anu nyambung ka Allah teh sajam-sajam acan kitu ge salat teh teh nyambung ieu teh nyambung ulah tunjuk teh nyambung iraha teh lamun di jero salat teh nyambung ka Gusti Allah kok di luar salat. Mulai ya Allah ya Rabb irnungan teh luar biasa Gusti ku Gusti horeng dibere nah kullu syai'in yatlubuhu ma minhu setiap perkara bakal diteangan ku aslina lantaran indung bapakna teu sembarangan ngangaranan Badrudin teh dengan tujuan hayang soleh jadi kiai budakna dipasantrenkeun bisa adur-aduran sakumaha adur-aduranna ge ujung-ujungna mah diteangan deui ku pibakaleun manehanana ternyata horenganan pibakaleun jadi kiai teh jadi mulai kuari magahan ngaji teh hayang loba-loba santri teh dan hayang loba manapsu asal aya ben nu nuturkeun ngaji hece ngaji mulai ngaji amin ngaji jurumnya gitu geges poho deui narki labziatun ge keur ieu mah 5 kuari jadi 7 labziat labziatun mana dibaca 7 aja labziatun kumaha wah macetnya ieu yang dan ku muridna 5 meureun mama 5-nya teh mama poho urut bergaul jeung bupati jadi kieu mama ye tah kuari mah nyadarnya sanajan salah ngaku salah kan hese salah teh ngaku salah lemah ngaku lemah eta panghese-hesena di harapan Allah mah ilmu ulah dibawa harta ulah dibawa predikat ulah dibawa ngaran ulah dibawa hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi 'abdihi ente bi muhammadihi ente bi rasulihi ente bi nabihi tapi bi 'abdihi nandakeun Kangjeng Nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol merencak Gusti iya abdi teh Kiai Nurjaya ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh atuh dibawa ka kiaianana abdi teh Kiai Haji Supendi AF ieu teh tukang karung teh ngan nipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti dibawa abdi teh nu pinter teh abdi teh nu sugih teh abdi teh jenderal teh abdi teh presiden teh laknat bakal ku Gusti Allah samaruk terjadi laknat hamba abdukal asyata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bantah ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran ai pangeran teh tukang ngahampura abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura nuhun Gusti karena ulah dibawa abdi teh letnan kolonel
yang sedang mensukseskan pilpres cakala tsunamikeun bae sia. Saya ini adalah jenderal kesebelasan. Masa jenderal kesebelasan? Ulah dibawa boh buya boh mama ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk. Gusti Allah ngomong gitu, ulah dibawa ngaran kula ngaran anjeun, ulah dibawa ilmu kula ilmu anjeun. Geus saya di aing jaka begenang aing kehambaan sia aing menyin ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba. Mulai ayeuna Badrudin teh mikir Gusti hampura neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh masyaallah teu kudu diajakan. Asal waktu zuhur langsung diringing ke masjid katempo ku kabehan si Badruk kuari mah jadi bagus. Asar gitu keneh magrib gitu keneh ngimamanana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain. Asa magrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh ayo sia bae rugi sia teu ngamamum ka aing mah. Udah amun aing deukeut disaekeun sungut teh ku aing. Atuh masa nu daekeun ngamamum ka nyarat. Ya Allah sakumaha tadi taku kesieun-sieun cek ka Jamal merengket bae pan teu ruku. Ya di Jamal aya bae deui. Nah ieu teh saruanya. Kehambaan mah teu kudu nitah gilincing asal kiai mawa kitab santri beroleh geus teu kudu dititahan ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon kehambaan ka Gusti Allah niat ngajina ge henteu rek naon Gusti abdi teh rek ngahadaman Gusti bae melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Jasa kabehna ge jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah jahat teh mukmin. Abri teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin. Pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin. Ketika orang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atuh diluruskeun ku urang ngadarengekeun kabeh tanpa aya muatan nanaon. Hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti. Urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu. Loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueuh eusian hatena geus we urang lobakeun istighfar gerage ka Gusti Allah. Abeh kadeuleu pondok pasantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulya. Urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawina neraka. Ketika orang neuleuh pondok pasantren ya Allah ya Rabbi ya budak heueuh nya gaekan di ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka sorga. Alhamdulillah. Pede jasa. Ya Allah mun kitu masuk mereka kiai. Pugu rokok kiai di palingan. Atuh nu matak ka Juki Jamal embungeun ge jeung nyana. Asal asal non ngariung berkat leungit di Jamal. Momonon berkat. Atuh Baiklah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula terek caritakeun ganjaran nyeun masjid geus pasti
enterek nyaritakeun kahebatan masjid geus pasti, enterek nyaritakeun ganjaran lempang ka masjid salengkah-salengkahna manroha geus tama pasti. Itikaf di jero masjid ganjaranna luar biasa. Jang naon dicaritakeun ge aya hatena dangkal. Teu kadeuleu kaluhuran jeung kaagungan masjid. Urang bisa nempok daek itu daek di masjid sote neuleuh kaluhuran masjid lain bagus da masjid, lain gede na masjid. Adapun gede bagus eta mah hanya sekadar seni salah, tapi inti nama keagungan masjid. Masjid adalah baitullah, rumah Allah. Bait diidopatkeun ka Allah. Cik ahli bilagah lain lalagaan maknana. Sakumaha baitullah lain imah Allah, Allah na di dinya, tetapi keagungan baitullah luar biasa. Kitu kene masjid julukanana baitullah. Jelema anu lempang ti imah ka masjid menuju imah Allah mun hayang bersanding jeung Allah cicinglah di masjid. Mantak aya jelema harita teh cicing be di masjid. Oh loba masya Allah ieu ge sarua. Ieu ge sering di masjid bae. Kotak masjid leungit bae. Insyaallah. Kuari lain kotak bae kipas beak. Masya Allah, barang katerwag teh ku masyarakat dek dihadean tolol orenganan teu dibikeun deui ka masjid, teu dibalikeun deui kabeh ka batok-batok beak. Emang geus pamustungan jelema teh. Nah, ieu kudu deui mata hate kolbuna caangkeun gerage. Caangkeun gerage mun aya urang jahe masjid teh sabarana tempat ibadah kok aing encan istighfar. Pondok teh horenganan paranti ka sorga anu sabenerna mah kok aing teresep ka santri jeung ka pondok basa istighfar. Beusi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka kullu syai'in yatlubuhu minhu. Setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana. Besi orang benci ka kiai, orang bakal dijadikan ahli neraka. Besi orang benci ka pondok pesantren, besi engke orang dijadikan ahli neraka. Benci orang ka majelis taklim, besi yatlubuhu minhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa. Urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakuran gerage buat teuing aing ieu teresep ka masjid teh deuk dijadikeun ahli neraka. Sok geura istighfaran ieu kullu syai'in yatlubuhu minhu. Kullu syai'in yad'uka nafsi. Sok geura ketika urang geus bersih makolbu teh engke teh ketika prong zuhur sarua jeung aya nu adzan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh geraheun dan breng kolbuna heula istighfaran. masyaallah karim anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres. Kolbuna sok tunjuk kolbuna. Ji atuh lamun kolbuna rapi mah jamual aya naon di pamajikan teh nikmat. Jeung santri ngeunaheun kula sok lalagaan jeung santri jeung kiai jeung saha kula mah insyaallah moal aya naon kaki Subandi kaki Jamal kege ku akrab masalah jasa jeung Haji Pandi teh kiai sarua nyana ge kiai umroh maksudna. Kalau sok dikekeun we ka mana kiai kitu cenah teh atuh aimbung kiai mah ku yai atuh. Masalah maksudnya jeung sasaga mata kula mah akrab jeung Ngaji Ombi jeung Bupati akrab jeung Gubernur akrab jeung Kapolda akrab sebab naon eueuh hahalang nyana urusan kula aduh urusan kepemerintahan jeung kenegaraan
atuh kula rakyatna nyana atasanana masalah ketika nyana mere teu diterima ku kula mah sakalikeun diterima tah dibikeun ka ieu dan mantak nyana nu teu kekerleka asal subuh bae kamana budak ieu sebeteng duit polisi kajen ku kumaha komo aja pengen dimanges dia ngaji mah ngaji geus teu kaler kidul mun ditanya tadi naon dibahas wallahu alam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah renungan jang diri urang kade urang tersep ke masjid, ke majelis salim, ke pondok pesantren, ke kiai besi urang endek dijatuhkan ke neraka istighfaran hati urang. Tidak terkecuali polisi, TNI, PNS, pedagang, petani, kiai kabeh. Komo lamun urang aya hasud-hasudan kade istighfaran bisi sakumaha bahasana tadi kullu syai'in yatlubu ma minhu. Panjang mun kukula dicaritakeun qaedah eta melalui bahasa toriko anu bakal wusul ilallah sakadar kupasan-kupasan cangkang supaya kaharti sok urang teh selalu digerokeun ku sagala rupa. Adapun urang nyubadanan jeung henteu tergantung nafsu-nafsu urang kabelah dieuna sing hade. Mun urang benci-benci ka ahli ibadah, ka tukang ibadah, ka pondok, ka kiai, ka ustad, ka santri kade bisi urang endek dijadikeun ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Sok tafakuran para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diuk di masjid di hadiran di sekelilingna dengan jamaah kaum muslimin. Hatur nuhun pisan sim goreng biasa hadir di dieu gitu ngahiji jeung ahli-ahli di dieu khususna umumna je sadayana nu aya di dieu. Mudah-mudahan nu hadir di dieu urang dicatat ku Gusti Allah melalui malaikat dijadikeun catatan wasilah salamet urang jaga di akhirat nya digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.